Jirim Ki Ragabaya nuka benangan ku Panarajang Nanang Bule ngegero nahan kan nyeri Bali ngoleab ka tukang ngajengkang ngoleab ka tukang satulisna ngiles leungit jirimna meh bareng jeung ngilesna jirim Ki Ragabaya anu kabenangan ku Panarajang Nanang Bule harita jirim Ki Ragabaya anu asli ngudupruk deku bangun anu leuleus taya tangan pangawasa. Nang Bule masih keneh mancuh dina tangtunganana. Nyi Manik malhok bengong mata simeuten, kaget anu lain dikieuna. Ningali anu jadi guruna bisa diungkulan ajen pangartina ku budak satepak ngaran Nang Bule. Bari merhatikeun kayaan Ki Ragabaya anu jadi guruna anu deku bari tungkul leuleus beakeun tanaga, harita Nyi Manik ngagerentes dina jero hatena. Si Nang Bule bener-bener luar biasa. Manehna mampu ngungkulan kekuatan ilmu Sabta Birawa anu digunakeun ku guru aing. Anu satalina mah dianggap pamohalan. Ayeuna teh lah jadi kanyataan. Ki Ragabaya guru aing anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan kudu kasorek oleh jajaten ku si Nang Bule. Kanyataan nu bener-bener di luar dugaan. Guru aing matang tuna oge dina pangimpian ngalaman bibirang dirubuhkeun ku budak satepak. Nyai Manik masih keneh bingungan kudu ngalakukeun tindakan kumaha sanggeusna ningali anu jadi guru bisa diungkulan ajen pangartina ku Nang Bule. Nang Bule bari merhatikeun kayaan Ki Ragabaya harita tos nyarita. Ku aing ya panan geus diomongkeun tadi keneh oge Ragabuaya. Mun maneh nganti ngasa urang kayan maneh bakal beakeun tanaga. Ayeuna eta caritan aing teh jadi kanyataan. Bukti aing mah jadi maneh memang kudu bisa narima karena ieu kanyataan. Ranca Buaya. Mun dina waktu ayeuna masih jadi pacundang elih jajaten ku Nang Bule putus rawing. Wayana Ki Ragabaya masih keneh tetep tungkul. Tapi lain sambarangan tungkul. Sabab harita Ki Ragabaya keur musirkeun kakuatan batina ngalakukeun kontak batin ka Embah Bala Ganjur anu jadi lanceukna. Tumali jeung kayaan dirina dina waktu harita sanajan dina jarak anu pajauh raga nu paanggang tapi dina ngalakukeun kontak batina harita Ki Ragabaya bisa ngarasakeun ayana geteran karena batina nandakeun kontak batina bisa nyambung jeung anu jadi lanceukna. Harita Ki Ragabaya jadi ngadenge sora Embah Bala Ganjur anu jadi lanceukna. Anu tangtu we eta sora teh ngan saukur bisa kadenge ku Ki Ragabaya sorangan. Anu keur karandapan ku si laing dina waktu ayeuna geus bisa kanyahoan ku dewek. Si laing memang moal mampu ngimbangan kekuatan jeung kamampuan incuna si Rawi. Anu matak sok sanajan masih keneh budak satepak. Tapi mibana kekuatan puncak dina dirina. Mangrupa kekuatan ti si Rawing anu jadi akina. Pikeun nundukeun si Nang Bule teu bisa ngagunakeun kekuatan ilmu kanuragan. Tapi si lain kudu ngagunakeun cara anu sejen. Mangrupa tipu muslihat. Anu saterusna si Nang Bule bakal percaya kana caitan si laing Ragai. Dewek bakal ngabantu ti kajauhan. Sangkan si Nang Bule percaya kana caitan si laing Ragai. Anu saterusna ta budak kudu dibawa ka tempat dewek. Engke di tempat dewek bisa dibuka eta cupu eusina mustika teh. Jadi ayeuna kekuatan gaib anu dipentang ku dewek
bakal marangan karena sikap jeung caitan silaing mangsa geteran karena mun-munan silaing ku cara kitu dewek boga keyakinan Sinang Bule bakal daikeun diajak ka dieu ka tempat dewek jangiang sagedeng rapat di mana geus aya geteran kana mun-munan silaing eta hardina kekuatan gaib nu dikirim ku dewek geus manjing kana diri saterusna laksanakeun caitan dewek dina mangsana caitaan jeung Sinang Bule dewek ayeuna bakal mentangkeun kekuatan gaib kitu sora Mbah Balaganjur anu jai lanceukna nu kadenge ku Ki Ragabaya dina waktu harita sedengkeun Nang Bule ningali kanyataan atawa kaayaan Ki Ragabaya masih keneh tungkul malah can cumarita ngajadikeun Nang Bule panasaran harita terus carita deui maneh montong tungkul terus kawas kitu atuh sateh Ragabuaya hasok ngomong sateh hasok ngomong apanan maneh bisa keneh meureunan ngomong mah ayeuna aing hayang ngadenge rek kumaha sikap maneh dina narima ieu kanyataan Ragabuaya Ki Ragabuaya anu geus ngarasakeun ayana geteran kakuatan kana mun-muna harita lantaran ngangkat harita lalaunan ngangkat beungeutna jadi semu anu tanggah neuteup ka Nang Bule anu ngajanteng nangtung di hareupeunana harita sikap jeung caritan Ki Ragabaya jirobah bangun anu ngajenan ka Nang Bule sok sanajan ka sahandapeun Nang Bule dewek ngaku secara jujur kekuatan jeung kemampuan ilaing memang hebat Nang Bule dewek rumasa eleh jajaten ku silaing katitih pangarti dina ieu kasempetan dewek lain bae ngaku kana kaunggulan ilaing Nang Bule tapi sakaligus rek menta dihampura dewek rumasa salah Nang Bule euy sikap jeung caitaan sarta tindakan dewek sakuna mah henteu dilakukeun ka diri nu matak hampura Nang Bule hampura ningali sikap jeung ngadenge caritaan Ki Ragabaya anu saperti kitu harita Nang Bule jadi leler amarahna kaya Nang Bule jadi pulih deui balik ka asal jadi normal deui malah sikap jeung caitana jadi dina karakterna Eyang Buana Putih anu jadi guruna Nang Bule neuteup ka Ki Ragabuaya betus nyarita abdi memang tos sakedahna ngahapunten ka Ki Ragabaya ki mohon da nu tadi dilakukeun ku diri abdi jalan abdi memang kedah ngabela diri ki jantan kedah ngamaklume upami abdi kapaksa kedah nebankeun panarajang kanu jantan lawan tapi nu salah mah tetep memang dewek Nang Bule anu geus leuwih teh heula ngalakukeun tindakan nu salah ka Nang Bule panarajang nu tumiba ka dewek tadi memang kudu ditarimakeun sabab nu dilakukeun ku Nang Bule lantaran dina mangsana keur ngabela diri jadi sakali deui kula minta dihampura Nang Bule mohon ayeuna mah urang silih hapunten we kinya mohon dari kangaranan jalmi mah teu aya
anu bebas tina kalalapatan atuh Ki. Janten anu tos kieu mah lah apana abdi ge moal bade nganggap musuh ka Ki Ragabaya teh moal. Kula ngarasa bagja Nang Bule. Kasalahan kula geus dihampura ku Nang Bule. Memang bener diantara urang ayeuna geus lain musuh Nang Bule. Anu jelas jadi kula ge bakal nganggap dulur. Karena kakasepan Nang Bule. Ya kula masih keneh lulus hayang bisa cengkat nangtung ye teh Nang Bule harita. Maju ngadeukeutan saterusna ngasongkeun leungeun katuhuna gancang dicekelan ku Ki Ragabaya. Getaran kakuatan tanaga lapisan tina leungeun katuhuna Nang Bule anu nembus kana leungeunna Ki Ragabaya. Terus ngarambah kana sakujur badana ngajadikeun Ki Ragabaya jadi boga di tanaga harita tur cengkat nangtung dibantuan ku Nang Bule. Sanggeusna nangtung harita Ki Ragabaya terus nyalita deui. Kula nganuhunkeun ka Ujang Kasep Nang Bule. Hayeuna diri kula geus bisa deui cengkat nangtung. Dina kayaan geus senang seperti kieu mah. Saterusna diantara urang ge geus lain musuh. Wajar mun dina waktuna ayeuna diri kula bakal ngabebaskeun ngeunaan masalah penting nu aya hubunganna jeung anu kasep Nang Bule ieu teh. Nang Bule kerung bae neuteup ka Ki Ragabaya terus nyarita. Nah bade ngajelaskeun naon kitu? Bade ngajelaskeun masalah naon kitu Ki? Coba atuh jelaskeun ka abdi Ki. Abdi janten penasaran ye. Ki Ragabaya geus rek pok ngomong tapi tetulus waktu aya cirim anu ngajuelat saterusna mancu dina tangtunganana rada anggang di tempat Ki Ragabaya tapi nying hareup ka lebah Nang Bule. Jurelat cilung. Gulug-gulug. Cirim anu anyar datang teh tetela awewe anu geus aya umuran. Tapi nilikana baju nu dipakena dina Wanda Jawara. Jelas eta awewe anu geus aya umuran teh mangrupa jawara wanita. Dina sakuring cangkengna dina lebah sabuk kulit anu dipakena. Nyarelap tusuk konde di sakulingeun cangkengna. Pikeun dunya kajawaraan mah memang geus pada nyahueun ka eta jawara wanita anu lah Nyai Layang Suri si Konde Sakti. Harita Nyai Layang Suri langsung ngusilkeun paneuteupeuna ka Nang Bule baitus nyarita. Kuring geus cukup lelang ngabandungan kana lumangsungna kajadian di patempatan. Mangsa Ki Ragabaya jeung Andika tarung ijen jajah teh Nang Bule. Ayeuna memang geus waktuna kuring kudu nemongkeun diri. Sarta ngajelaskeun ngeunaan karep pamaksudan kuring ka Nang Bule. Bisi hayang nyaho kuring jawara wanita anu neulah Nyai Layang Suri si Konde Sakti. Kumaha bisa kahati ku Andika Nang Bule? Kuring geus moal rek loba basa-basi deui mun kahatos janten Nyai Layang Sari teh bade aya kaprayogian naon kitu ka diri abdi teh? Mangga we atuh ayeuna mah jelaskeun ku Sela Nyai Layang Sari. Sok rek langsung ngajelaskeun ngeunaan karep pamaksudan pangna ayeuna aya di dieu. Hah? Lantaran Mustika Tirta Talagawana teh beunang ku Andika Nang Bule. Sedangkan kuring memang ngabutuhkeun kana eta mustika.
Jadi mustika nu ayeuna dibawa ku Andika teh mending keneh bikeun we ka dia dikuring nang boleh. Ngarah diri Andika salamet. Teu kudu ngalaman nasib anu goreng. Jadi jelas lama kuring. Mereka rebut mustika dibawa ku Andika nang boleh. Kiragabaya anu ngabandungan kana eta kajadian langsung jadi milu nyarita ditujukeun ka Nyi Layang Sari si Kone Sakti. Layang Sari, dewek Siragabaya kasup dulu nenang bule ieu. Ningali sikap jeung ngadenge caitaan si Laing nu saperti kitu. Si Laing jelas kurang ajar. Lancang si Laing Layung Sari. Maka jeung hayang ngarebut mustika nu geus jadi hak milik nanang bule dulu dewek. Si Laing tong coba-coba ngalakukeun tindakan kalau dewek sia. Nyai Layang Suri si Konde Sakti ngareret ka Kiragabaya betus nyarita. Andika geus jadi pacundang Kiragabaya. Jadi teu kudu pipiluan kana ieu urusan. Mending keneh cukup ngabandungan we. Karena kejadian anu lumangsung dia patempatan. Jadi mending mundur we Andika mah Kiragabaya. Kiragabaya jadi kasinggung ku sikep jeung caitaan Nyai Layang Suri si Kone Sakti. Harita Kiragabaya terus nyarita deui. Si Laing muntong nyarita kawas kitu Layang Suri. Dewek anu geus ngaku dulu nanang bule. Wajar mun dina waktu ayeuna bakal milu ngabela kanu teu salah deuleu. Karena pamaksudan si Laing anu hayang ngarebut mustika moal bisa jadi kanyataan. Sabab dewek tangtu bakal ngabela kanang bule. Sakuring ge Andika teu kudu pipiluan kana ieu urusan Ragabaya. Sabab kuring geus bisa katabak kakuatan Andika tacan pulih. Jadi pamohalan ke bisa talu ngalawanan diri kuring. Hadu mata geus teu kudu pipilueun. Ieu mah urusan kuring jeung nang bule. Jadi Andika leuwih hade madar Ragabaya. Nang bule ngaret ka Kiragabaya betus nyarita. Leres oge etan disaurikeun ku Nyai Layang teh ki. Sawioskeun we abdi bakal mayunan kana ieu kaayaan. Langsung we engke we ki. Ieu memang masalah abdi sareng Nyai Layang Suri ki. Kiragabaya geus teu bisa ngabantah. Kangaranan nang bule geus nyarita saperti kitu. Samemeh ngejat mundur Kiragabaya masih kene sempet nyarita ditujukeun ka nang bule. Mangka hade sing hati-hati nang bule. Si Layang Suri jawara wanita anu teu bisa dianggap enteng ajan pangartina. Pang-pang nama senjata Konde Saktina. Kawilah ngabayakeun pikeun alji lawan. Kula mundur nang bule. Mereka bandungan karena ieu kajadian di tempat itu we nu arada anggang. Kiragabaya geus kitu mah harita terus mundur muruka tempat anu ada anggang anu saterusna bakal ngabandungan karena kejadian anu bakal lumangsung dina waktu harita. Nyai Layang Suri si Kone Sakti netep seukeut ka nang bule betus nyarita. Ayeuna urang geus adu hareupan yeuh nang bule. Jadi sakali deui ayeuna ditegaskeun ku kuring. Mustika Tirta Talaga Warna nu dibawa ku Andika bikeun ka kuring. Andika bakal salamet. Tapi sabalik lamun teu dibikeun, mangka kuring bakal ngarebut sacara paksa eta mustika. Jawab. Kumaha ieu ceuk Andika? Sikep jeung carita nang bule tetep tenang aya dina
karakterna Eyang Buana Putih anu jadi guruna. Nu dijelaskan ku Nyai Layung Nyai Layang ku abdi tos kahartos. Namun ngeunaan mustika eta mah hapunten nu kasuhunya. Abdi ge memang peryogi kana eta mustika teh. Margi bade dianggo ngalandungan pun bapak nyeta. Janten Nyai Layang teu kedah bade maksakeun ka hayang. Margi keur abdi mah henteu sieun ku ancaman. Langkung saya nama Saira enggal kantunkeun we ieu patempatan. Abdi teu hoyong aya di ributan Andi kata kudu make jeung ngusir sagarupa ka kuring nang bule. Jadi maneh meli jawaban seperti kitu. Na geus marobah deui eta jawaban teh. Aing si Layang Suri ngahaja jauh lumaku anggang lumampah. Memang boga tujuan hayang ngapi milik eta mustika. Jadi mun kumaneh mal dibikeun aing geus pasti bakal ngalakukeun tindakan ngarebut secara paksa. Sumuhun dasar naos bade dipaksa kumaha oge. Ngeunaan mustika mah tetep ku abdi bakal dipertahankeun. Malihan dina mertahankeun mustika keur abdi mah wantun narohkeun nyawa. Nyai Layang Suri Sikone Sakti. Jadi bagi panasaran siga nama langsung harita nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan kanang bule. Harita Nyai Layang Suri Sikone Sakti langsung ngawangun pasangan. Musirkeun panepna kanang bule betus nyarita. Maneh mun kitu mah memang sarua jeung hayang tarung jeung aing sanang bule. Sikap jeung caitaan anu mangrupa jawaban ti maneh ke diri aing mah mangrupa panghinaan. Aduh mah cak aing ayeuna langsung ngayakkeun. Aing langsung ngawangun pasangan. Sejeng ngayakkeun tindakan ka dirinya. Tarung sajeng aing nang bule. Mun diri aing anu kasoran ele jajaten, mangke aing bakal tunduk patuh ka diri maneh. Sabalik lamun aing anu unggul geus eueuh di alasan naon-naon. Eta mustika teh kudu dibikeun ka diri aing. Kumaha hati kumaha nang bule? Oh, tangtos kahartos atuh Nyai Layung Sari. Namun upami bade ngalakukeun tindakan ka diri abdi mah nya tangtos we abdi ge kedah ngabela diri atuh Nyai Layang Suri. Hapalan abdi ge gaduh hak kanggo ngabela diri panginten. Maneh memang kudu ngabela diri nang bule. Najan bener maneh geus mampu ngungkulan ajen pangatina Silagabaya. Tapi kangaranan tarung ngalawanan si Layang Suri maneh cantang lu bakal aya dina kaunggulan. Aing jawalawan nita nu geus teu manggih lawan. Dina mangsana makalangan di dunia kajawalaan nang bule. Janten Nyai Layang Suri mah keukeuh ye teh bade ngarebut secara paksa. Atuh pami kitu mah abdi kedah ngabela diri atuh Nyai. Bener maneh kudu ngabela diri nang bule. Sabab mun teu ngabela diri maneh anu roge. Sabab aing geus moal asa-asa dina ngalakukeun tindakan. Pikeun ngarebut mustika anu kudu jadi milik si Layang Suri. Gunakeun sakabeh kemampuan maneh nang bule. Ayeuna si Layang Suri anu bakal buka panarajang. Tadah ye. Heya!
Jurelat Culung Nyai Layang Suri mihelaan majuna Rajang. Sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi kangaranan Panarajang dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, harita angin sameran Panarajangna neba kuat kana badan lawan. Syuk datang Panarajang lawan anu ngarah kana anggota badan. Nang Bule teu ingkah di tempat, nah harita ngabendung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Harita lumangsung. Syuk kedukes. Jarig. Nyilayang Suri ngajarig jeung tukang kadorong ku kakuatan daya pangbendung nuju lawan. Nyilayang Suri gancang mancukeun tangtunganana. Musirkeun paneutepanana ka nuju lawan terus ngabangun di pasangan bari nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Kekuatan jeung kemampuan maneh cukup lumayan oge Nang Bule. Samemeh tarung diteruskeun aing. Pernah ngadenge maneh teh incuna Sirawing. Bener eta teh? Uhun leres. Pun aki teh anu neulah mah Sirawing teh ya. Saila aing jadi jawara wanita. Satama kalangan di dunia kajawaraan. Memang geus lila yang izin jajaten jeung luaran Sirawing. Tapi hanya kal aki maneh kaburu unur di dunia kajawaraan Nang Bule. Cacakan mun ayeuna aya di dieu sata izin jajaten jeung aing. Sirawing bisa dipastikan bakal jadi pecurang kasoran eleh jajaten ku aing. Sabab kekuatan jeung kemampuan Sirawing heuweuh nanaonan mun digunakeun pikeun tarung ngalawanan aing. Pikeun ngalawan aki maneh Sirawing. Mun wanieun tarung ngalawan aing mah Nang Bule pasina oge bakal dewek. Bari minta ampun ka aing tah Sirawing teh. Ningali sikap jeung ngadenge caitaan Nyai Layang Suri anu ngahina kalau jadi akina, harita Nang Bule jadi kasinggung. Jadi keluar deui karakterna aki buana ireng. Sikap jeung caritaan Nang Bule robah jadi kasar. Salila aing jadi jawara. Hah? Aduh. Salila aing. Makalangan di dunia kajawaraan memang geus yang izin jeung Sirawing sia. Tapi hanya ka aki maneh kaburu unur deureuh. Maneh montong nganggap enteng jeung ngahina ka guru aing. Anjir. Panggih ge acan geus kahina. Tah, maneh tong wakahayang tarung jeung aki aing anjir, Layang Suri. Ngalawanan aing maneh cantang tu meunang sia. Gagabah maneh nya capek teh Nang Bule. Tarung acanan naon maneh geus miheulaan ku caritaan. Majalkeun aing moal mampu ngungkulan ajen pangati maneh. Ku aing ayeuna bakal dibuktikeun tadah sia. Hayya! Nyai Layang Suri maju dina Rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan Panarajangna leuwih dironjatin. Cuila sukyuk. Angin sameran Panarajang Nyai Layang Suri beuki tambah kuat lebak kana badan lawan. Barokah aya Nang Bule anu keur ngagunakeun kakuatan puncakna
harita dina kayaan teu ingkah di tempatna harita nang boleh ngabandung di Panarajang nu cai lawan. Panarajang nyilayeng Suri teu bisa kenakan anggota badan lawan. Sabab setiap gerak Panarajang jeung parobahan tata gerakna bisa katebak ku nang bule. Ngajadikeun Panarajang lawan rentas di jalan. Sok hiu keras. Daligdeug. Nyai Layang Suri ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Daya tahan badan Nyai Layung atau Nyai Layang Suri Sikone Sakti memang geus kalahati. Harita Nyai Layang Suri anu keur ngadaligdeug ka tukang gancang ngajaga di kaseimbangan badana. Daligdeug. Raneg. Nyai Layang Suri ngereunkeun sukuna saterusna mancukeun tangtunganana. Nyai Layang Suri Sikone Sakti bari musirkeun perhatian kanu dilawan. Harita ngomong dina jero hatena. Ilmu silat Sinang Bule nyata ilmu silat tingkat tinggi. Kabuktian setiap gerak Panajang kitu deui parobahan Panajang aing bisa ditabak ku Sinang Bule. Ngajadikeun setiap Panajang aing pada rentas di jalan. Dibadong ku Sinang Bule. Ningali kana ieu kanyataan mah aing dina mangsana ngalakukeun Panarajang. Kudu bari dibarengan ku ngagunakeun senjata rahasia tusuk konde mun kae kieu mah ieu. Ieu senjata aing, ieu senjata andalan aing. Aing teu bisa ngan saukur ngandalkeun jurus jeung kakuatan tenaga lapisan unggul. Mun aing hayang ngarubuhkeun Sinang Bule. Nyai Layang Suri Sikone Sakti harita nangtukeun sikapna. Dina neruskeun tarungna mangsa maju dina Rajang bakal dibarengan ku ngagunakeun senjata rahasia Kone Saktina. Ningali anu jilawan can ngawangun pasangan harita nang bule terus nyarita ditujukeun ka Nyai Layang Suri. Maneh mah ari ngomong siga anu heueuh. Haripu jeung rangu anyi. Tapi dina prakna kalahkah teu sekali-kali acan aing kabeunangan ku Panarajang lawan. Matak tong waka ngaheulakeun babangus mun sakina bakal maju mah anjir. Nyai Layang Suri ngabangun pasangan deui bari musirkeun panentepna kanu jilawan bari tos carita. Panarajang nu digunakeun ku aing saukur karek bubuka eta Manang Bule. Aing can ngagunakeun kakuatan jeung kemampuan anu sabenerna. Sanajan ngalaman ngadaligdeug bener ka tukang, eta lain hiji kapasian aing bakal jajaten ku maneh Nang Bule. Kumaha maneh we eta mah bodoh teuing. Eta mah lain urusan aing Layang Suri. Mun maju narajang maneh anu bakal kabeunangan ku Panarajang aing ge maneh nu ngarasakeun kanyeli ge maneh. Jadi kira naon teh kari kumaha maneh we eta mah anu jelas rek ngagunakeun ilmunan wae ku aing moal burung diladenan anjir. Panarajang aing ayeuna mah bakal dinyakeun Sanang Bule. Tarungna urang teruskeun sia. Heat! Jorelat culung. Nyai Layang Suri maju narajang. Bari maju narajang harita Nyai Layang Suri ngagunakeun senjata rahasia tusuk kondena. Dua tusuk konde nu aya dina jepitan. Ting sariut ngabelesat mulu kalebah Nang Bule. Super saat sluk. Dua tusuk konde anu harita pangheulana datang ngarah kana beheung dada Nang Bule. Tapi Nang Bule teu kapalingan gerak harita ngagajeng luncat ka gigir nyingkahan dua tusuk konde anu datang. Super saat kejelong plos. Dua tusuk konde teu kena kana sasaran. Tapi ting belesat saterusna narancleb dina tatangkalan gede.
shoot besar celem saukyuk datang Panarajang Nyai Layang Suri anu ngarah kana anggota badan lawan tapi nang bule teka palingan gerak harita ngagirikeun badanna ka gigir bari ngapendung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna saukyuk kirek los hiuk gas geseh waktu sababaraha detik ti sangkeusna ngapendung Panarajang lawan harita nang boleh bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkeng lawan anu belah kenca. Setan kurang ajar. Nyai Layang Suri ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Saterusna ngadalegdeug menul ka tukang sababaraha lengkah. Tapi gancang Nyai Layang Suri mancukeun di tangtunganana bari ngaturing hapanapasna. Alah, aing geus bisa ngasupkeun Panarajang ka nuju lawan Syah Layang Suri. Jadi rek iraha maneh bisa ngasupkeun Panarajang. Lamun saukur ngandalkeun Panarajang anu kawas kitu pacut mah anjir. Kudu ngagunakeun jurus yang leuwih hebat cek aing mah Layang Suri. Panarajang mah teh kena ka aing. Nahawan teu kena ka aing mah anjir. Ari aing mah kangaranan tarung, atuh aing ge kudu ngarasakeun kabeunangan ku Panarajang maneh atuh. Nyai Layang Suri ngawangun pasangan bae terus carita. Maneh mantong wa kangarasa geus menang angin sedang boleh. Peda geus bisa ngasupkeun Panarajang ka nuju lawan sia. Panarajang maneh taya pangaruh naon-naon ke diri aing mah. Aing memang can bisa ngasupkeun Panarajang ka nuju lawan. Tapi sakali Panarajang aing kena kana sasaran, maneh eureun jadi jelema teh sedang bule. Tarik wae maneh mah ari ngabangus teh Layang Suri. Tapi dina kieuna eta caritaan teh gunana anjir. Alah oge jeung teu dibarengan ku kanyataan babangus ka mana karep. Hasok maju dina Rajang anjir lah. Layang Suri, aing geus sabar hayang kabeunangan ku Panarajang lawan. Urang ajar budak edan tanah sia. Hayat! Jurelat cilung. Kalayang, jurelat, kalayang. Nyai Layang Suri cirimna ngajurelat terus ngalayang dina mangsana majuna Rajang. Nyai Layang Suri ngagunakeun ilmu pangenteng badana nu disebut bayang keanginan atawa kayanana jadi jojoratan jeung kakalayangan teu beda ti kalangkang anu katabaku angin we. Nang boleh bisa ngarti dina ngimbangan Panarajang jalawan teu bisa kawas tadi dina kayaan teu ingkah di tempatna. Terus ngabendung Panarajang lawan. Sabab Nyai Layang Suri teu saukur dina ngalakukeun Panarajangna. Tapi dibarenganku waktosna seep berasa.